Arik moe ya salaki eueuh geus maot geura popoyeun baju kos kieu geus lila ieu teh lebaran geus teka beuli. Anak si embed asa gering geus lila geus 2 bulan teu caget-caget. Nempo asa kalian bejaan teu minta cai. Teh nyokot heula ieu buras 2. Ah mangkat ningali anak si embed we naik motor sugan nya. Udah cocok kamu naik motor. Iya apa? Alhamdulillah nyampe. Nak si embed teh mana nya? Assalamualaikum. Cebet. Cebet. Waalaikumsalam. CME pada naon? Damang. Alhamdulillah. Iya cenah ngareungeuti teh tetangga. Murang kali teu damang nya teu damang pugu tos 3 tahun coba urang tinggali. Ya Allah, ieu teh teu iraha atuh. Tos 3 tahun. Tos juga berobat acan. Atos pugu atas kali tu ka dieu ngan kieu we ngan teu aya perubahan. Tos nyuhunkeun landong. Sacan pugu ieu teh. Coba atuh ceu canda ka Ustad Kemot. Coba nyimpen abdi teu terang. Entos oge sok langsung sembuh. Atuh panggilkeun ku ece. Coba ke urang telepon heula nya. Nya ceu tulungan ieu teh karunya budak teh. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Ustad, iya tetanggi abdi teu damang tos 3 tahun cenah. Putrana teh biasa teh panggilkeun coba. Oh nya bisa. Upami tiasa gin di ieu dongkap ka dieu ka bumina Cembed nya anu paling pojok nu bumina caket masjid. Oh, di Bumi Nayatan caket masjid nya. Nya diantos ku abdi nya Pak Ustad nya. Nyantos atau kedap abdi kadinya nya, kedap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal cek, kita gone di dieu. Bukan muhrim. Nya. Coba ningali, ini bener udah gede.